pamajikan kita kulit teh tempo burit urang kudu nyamu kudu masak. Untung pamajikan aing di KB ku aing. Kita ulah boga budak lah. Masukan ke diwe sanggup malah. Alhamdulillah di boga pamajikanan tololo. Pagkenen deh di garmen ke burit. Aduh. Olo-olongan balik gawe usang wae. Aduh, murang mah ada yang nyir. Dibras cebrus. Gua pamajikanana sulit. Iya tadi coba sarapan, dengeuna ritual-ritual acan. Rabi. Ulah, sahabat mingguan sanggup. Beberes salah imah. Mungkin balik gawe teh dibras cebrus pada imah ngaras. Ingat papatah cek mitoha teh wayahna jang pamajikan kuli mah da kudu daek ngurus imah nyiseuhan eta kieu jadina duh. Pamajikan mah keukeuh nyawa pembantu atuh cenah. Boro-boro nyawa pembantu. Kulkas ge bayareun, TV can lunas, ya anyar keneh nyopot kipas. Pamajikan aing mah Assalamualaikum. Bos. Dok euy ngepel urang teh maneh mah. Tah kekeset. Kenal nih? Ditilep. Oh, Dia jero. Dok cek. Tuh aing ada kieu sapopoe teh burit memeh ngajemput pamajikan teh ditilep tuh keur nyangu di dapur nyepankeun. gawe di mana itu majikan? Garmen kok. Jam berapa lah jemput enak jam 5. Oke lah sekedar deui. Milu mah jemput dari Mejeng di ditu. Majikan urang mah tuh kita meuli kopea pan poe mun hari-hari gajian di gamen loba nu dagang kopea samping. Can kopea logor. Teu apal hulu salaki ukuranna lah. Saya apa gitu? Apalah hulu doang. Opion itu. Hah? Film saya mah tah, ulah opion mah maneh tah. Aduh, kuliah muncrut atuh. Kan bae. Ieu aing teh tuh ke restoran euy. Naon? Cik pinjem duit lah. Gua duit Aing injeun. majikan aing sekarang ngaju euy. TV can lunas geus nganyut ieu tah kipas. Itu urung kenareun. Oh, untuk diomongkeun mah tapi ditutupan ku anu ke ku urang ieu. Nyari keneh ya. Urang ge can ngasaan. Mun lamot geus ya. Nya ada es bonbon. Bisi panas kipas teh teu tiis. Aduh, ini bagai ya tuh. Ya asena euy can ieu lho. Parah mah semuanya. Bingung aing. Kulkas anyar kene lunas. Terus nyokot TV bulan kamari itu can ge lunas terus jokot di kipas pan aing jangar. Karena babatokna ge. Untung tuh nama salaki ya tuh. Hah? Itu nama salaki. Wah, teu meunang ngobrol mun aing mah pamajikan meunang. Ngomong salaki siapa? Minum atuh teh. Mencari maneh nyokot bisa nyokot sorangan lah. Nyokotkeun atuh. Lah kedalin semang sih di sini ngadat aing. Tong pinuh teuing, Cek. Bae atuh.
nang meuli dah. Ini kok dibayar deh cai. Si mangis tuh. Lihat jangar tuh aing mah. Tadi tas lohor aing ka warung. Ku antangin anger kene. Kumik sagrip anger kene sirah teh ari peda. Naon ya? Ih masaos. Mik sagrip teh obat lieur, obat flu, paina teh cager-cager lieur urang. Restoraneun. Mana tuh? Boga duit tiis ente. Kamari ge babaturan aya gitu nu. Minjem duit. Ramai nu minjem duit. Wah, Heeh. kain teh nginjem duit teh. Kebatur. Nanti ka mana penyalur kumaha? Aing sarua nginjem. Saat itu di mana urang sarua kudu pisan asli aing. Iraha beutuna ayeuna. Samingguan deui aing asli duit. Oh, iya. TV. Samingguan deui. Isuk angge bisa nginjemna. Tika saha teh ka saha? Sawae nu nginjem. Ah loba mana. Ai si ieu si Duki nginjem teu. Nginjem panggedeuna sih tong. Saya tahu udah geus pasti anjir. Coba pamajikan anaknya apal saya tahu mah nih tapi da si Duki mah bager pamajikan anak kita nginjem sabaraha ge. Suatu lah urang nginjem bisa teu di saha nginjem mah. Emok. Emok. Naon ada emok? Emok mah diuk mah. Bang Emok. Bang emok. Heeh. Bangke lain bang keliling lain. Heeh ka situ. Nah, aya di nu anyar bang emok. Aya anu mah tuh rame anu pas nginjem duit teh. Udah bisa teu urang nginjem gitulah jang 5 ayeuna we. Bisa. Gope. Sukana lagi suka ya nama tuh geus burit tuh mau aya Bang Emok lagi. Ini isukannya. Heeh, suka. Sampeur ku aing ade. Hah? Bener ya? Bener. Ngaruh bawa ngomong ke pemajikan kade euy. Wah. Cuma rahasia lah, Rahasia. kita berdua. Pas sorangan pemajikan aing kumaha goreng adat anjir. Goreng dodongis. Oh. Dodong gitu sumpah euy. Hah? Mandi tuh. Sian ngaredang we. Are isukan ah. Heeh, siap. Ka urang pola sangu deui Sok si insan ieu. Sok we kalem ka nyantai lah. Wah, asak bagian ngejemput geus asak udah lah kayak diatur mah. Kenyapan sangu karek asak. Nek di dia atau arek balik orang kajemput terus soalnya ngejemput hari. Punya balik karek jemput. Syarif minat ya. Mung. Atunya kadang isuk lah. Heeh, Tadi we ka imah. Ulah kudu diteleponnya. Siap. Ada yang tung apalon perkencan kan. Heeh, siap aman. Orang jemput lah. Aing balik ah. Heeh. Turun ya, Dok. Yuk, siap. Abu Demen ngejemput. Hoream kita kudu dijemput. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat. Ieu imah pabalakak kieu aing mah cing atuh akang maneh teh main WPS nulungan urang ieu urang teh lieur ieu teh Ari eneng aya naon? Kita dengan amuk-amuk. heuh ari akang teu mikir ieu loba setoraneun encan TV encan speaker aktif kudu kumaha atuh ieu eneng Akang oge lain teu mikiran setoran jeung teh. Akang gua langsian kitu ka dieu. Bedak karena senaha atuh make jeung nganyuk TV, nganyuk sound aktif jangan naon. heuh pan akang nu hayang nage pajar hayang PS hayang TV anu alus pan nu lieur mah jadi eneng ayeuna neng kudu setor kudu kumaha carana hek cing pamikirankeun cing atuh tong ka main PS wae hek ngobrol sing bener Kenapa ngomong balik nya? Padahal balik lama bener ya apa sih akhir mah. Sok dieu. sok ayeuna rek kumaha atuh tulungan urang teh geus pusing lieur Urang teh pusing kumaha budak leutik keneh cek urang oge harita neng entong hayang sok nganyuk-nganyuk parabot ning tungtung nama kos kieu kanyataanana ngan cukup sakieu lah akang oge kamari balang sian ngobrol jeung babaturan akang si Nace cek si Nace teh
geus kalem masalah eta mah akang teh kumaha supaya ieu TV tip bangsa Malik Kristal teh katutup aya lawang sauna teh nyaeta namut Bang Emok cing kumaha cek Neng. Aduh, atuh meureun aing ke satora kudu kumaha meureunan aing ngiluan Bang Emok man. Pajar cek batur mah Bang Emok mah kudu setorna ge saminggu sakali ari akang rek menang duit di mana coba kaayaan nganggur. Mana ge ieu neangan gawe kos batur. Kan ulah pusing teh pamajikan. Akang geuleuh teh hayang neangan gawe Neng. Akang geus kakaler, geus ka kidul neangan pagawean teh ku jaman ayeuna mah ning hese neangan pagawean teh ngan ayeuna mah kumaha carana ieu setoran anu laleutik mah urang tutupan heula nyaeta ku Bang Emok. Tangke abdi meureun ngobrol deui jeung si Nace kumaha-kumahana ngan abdi mah nyungkeun pendapat ki Neng kumaha abdi apatkeun wios namut Bang Emok apa entong. Nya eta mah teu langkung akang, lamun akang sakirana sanggup rek saminggu sakali mayaran heuk Neng mah nu penting mah Neng mah ulah lieur pas ayeuna. Eta mah teu langkung akang rek kumaha-kumaha oge nu penting mah ye tempo aya tukang TV bisa kasetoran, tempo aya tukang eta bisa kasetoran. Ulah kos ayeuna abdi teh ye Kang aya nu assalamualaikum nyumput di dapur. Pan era da eueuh duit, akang teu usaha gajihan lila keneh. Kudu kumaha atuh? Apanya tak akan bingung gitu kumaha teh nama kieu we lah sugan meureun Bang Emok mah harian atawa kumaha setoran ada abdi teh acan apa aya masalah palebah setoran mah da sugan urang rental-rentalkeun PS atawa akang sugan dagang-dagang naon lah dagang kangkung di Beugeutan sugan kabelah hareup nama jang aya mah jang ame akang teu lieur mah urang namut lah Bang Emok we urang tutupan heula hutang-hutang anu aralit bara Neng jongjon, akang oge jongjon. Budak meureun sakola lancar, ayeuna budak sakola katotolelkeun. Bosi ieu nu leutik, can si Jalu nu gede. Nya eta mah teu langkung kumaha akang we nu penting mah salamet sararea ari Neng mah. Ulah lieur kos ayeuna da Neng teh pusing atuh Kang, encan digawe, encan ngurus budak, encan akang nganggur, loba setoranan lieur, Kang lieur. Akang oge lain teu lieur Neng, lain teu karunya ka Neng teh. Neng gawe, Neng ala duit, akang cicing di imah. Cek batur mah si Idoy teh si Idoy rumasa akang mah. Jadi si Idoy da masa popoe di imah ngurus budak. Ngagawean itu ieu ngada kumaha ning nyangan pagawean teh hese aya lalaki mah. Geus atuh ari kitu mah sok ku akang tanyakeun ka si Nace naon wae syaratna. Tangke bebe jadi ka Neng kumaha-kumahana mun teh aya nginjung sabaraha jadi sabaraha setorna kumaha. Ameh teu lieur coba isukan teh kudu geus aya jang TV teh can minggu hareup TVS kumaha cing Neng. Ayeuna mah mending jig akang tanyakeun ka si Nace kumaha cara nginjem duit teh urang ngiluan kitu. Nah, tah aya meureun aya cek Neng geus kitu mah mun akang ke tinggal ngobrol di si Nace. Cek si Nace meureun tinggal ka si Nace deui. Cek si Nace na jalana kumaha-kumaha mun aya geus aya ridho ti Neng mah mun abdi akang oge meureun ada lega kitu. Heeh, ayeuna mah mending kitu we ameh teu pusing sararea jig ayeuna mah akang mending keneh ka si Nace buru-buru grataroskeun. Akang oge sami aya kalieur mah lieur. Boh cicing di ebong abong cicing di bumi akang teh nya. Teu mikiran komo akang di bumi lieur, can budak, can setoraneun umaha poe anu nagih ka imah. Ai kitu mah meureun usum Bang Emok. Akang di era-era oge meureun kumaha we lah mun akang ngiluan Bang Emok. Atuh ayeuna mah geus ayeuna mah henteu atuh geura tanyakeun ka si Nace sugan we buru-buru meunang atuh kitu mah meureun isu pageto bisi aya anu nagih teh meureun Neng teh bisa ngajanjikeun. Heeh, cenah kayak geus kitu mah ayeuna mah Neng pangadamkeun kopi we akang. Ame akang main Atuh PS. ari kitu mah Urang teh di Sidono ieu. untuk main PS wae atuh dan kita listrik teh bayareun lieur di wae. Heeh, kemae masalah listrik mah gampang. Da eta mah bulanan ieu paling meureun tadi usia anu nya meureun pareum teh lampu mah. Heula nya Neng rek blok kopi sakedap. Oh, cing ngeunah nu nyium kopi nanya. Kopi hideung Kade, entong kopi ieu. Rupa-rupa gua salah teh nya nganggur.
Hayang pamieunkeun kopi gerak. Nih asa cida teh mah. Cing kami buka manehna. Hayang dipamieunkeun kopi, kopina ge teuing aya teuing eueuh. Tapi kudu meuli heula beureunan. Aya ieu hiji. Awas bisi ka seblok kumaha, Dek? Ieu bapak cenah hayang ngeun kopi ya. Coba lieur ku sakoranun, hayang ngeun kopi nih jadi lalaki. Ih, ambil teuingna. Hayu bro, urang pasikeun. Turun dari na. Ya akang kopi teh sok geura dileueun. Atuh nu neng eta si neng abang kene lieur. Cek akang oge apa nih tahna kopi hideung lain kopi nu kieu. Yeuh, layan kulieur. Kopi na ge ngan eta-etana cing atuh keur kieu mah ulah loba teuing kahayang. Ai kitu Nu mah aya we pantes. inung. Suga teh akang mah aya di dapur, biasanya ada aya kopi hideung teh ngagarantung. Nya ai teh aya nu teu bios atuh teu naon. Ayeuna mah tujuh neng geura ka kamar, geura pepene budak. Keun lah ame teu lieur mah akang meureun bade nelpon si Nace. Ke keluar heula sabari ngopi Oh di lah luarnya. kitu mah nya hek Neng buru-buru geura jongjolan geura di pungungkeun. Neng luar. ayeuna mah rek mepende heula budak, akang jeung geura tanyakeun. Satunya hayu jang geura bobo jang. Juga geura barobo. Akang keluar lah nya. Nya ciku. Oh, gangar kieu euy mikiran hutang ya. Bener nih nya cek kolot baheula. Utang sok daek nyem ikar itu minjem ka dieu tuntun nama lieur kieu ai. Ah, mikiran ngopi heula we anu udud lah. Singgah urang telepon si Nace teh. Meh brumuk meh tereh nu buru-buru lah anu sih masalah. Meh tereh urang boga cair meureun duit. Yang lain nomor ayo Nace Yuda. Tah iya. Soal di mana tadi? Halo, Halo Kang. Cek, di mana ya? Sagedeung lah ulin ka imah. Urang aya perlu nu diomborkeun harita. Oh, enak kadinya. Hok. Tong lihat teh nya. Ku akan raguan ya. Sabari mawa kopinya. Kopi naon kopi hideung lin? Tawa kopi hideung di dapur. Ya urang kala dibere kopi nu kieu nih pemajikan. Kalah lieur kana sirahna oge. Oh, siap. Hok dagoan nya. Bos. Loh, cek urang geus lila euy kampok jeung maneh harita ngobrolkeun tak. Bang Emok teh. Kopi Heeh, nuhunnya. Kieu urang tunjukkeun lah kopina. Lain akang teh euy. Ka dieu. Neang maneh teh, nelpon maneh teh nya. Aya piobroleun. Anu harita. Ku maneh diobrolkeun teh masalah Bang Emok. Kumaha gitu? Heuh ningenan cek di dinya ka akang nawaran cenah gampang lah masalah duit mah aya ke urang Bang Emok cenah. Tah akang teh meun yang Nace teh ka dieu teh hayang nanyakeun kumaha-kumahanana meureun. Apa akang kalilit hutang euy pamajikan dieu. Udah tadi aya si Uus teh di panjangan kurang teh diulinan sarua di kitu kos akang bahutang Nya ke usum ya asa kieu dulu ya. jeung mana mah tuh dari tengah nyu teh boga hari nganyu udah lieur mayaran Akang oge teh rek kajual ieu ya si Jabur. Kan ku zaman ayeuna rek payu sabarang aya motor. mau apa yuk Bener nya eta aduh. Mandak cek akang dari pikir-pikir geus we. Urang nginjem Bang Emok teh asugan anu ditawaran si ente ka akang. Abang akang geus ngobrol jeung majikan si Neng. Si Neng ya lah keun wae cenah nginjem Bang Emok. Tehna akang oge ragu-ragu nya rek ngomong teh. Da akang rumasa si Neng nu gawena akang timbang di imah ngurus budak meureun.
isukan lah nya si Uus dibarengkeun gitu. Ngobrolna kumaha. Meureun ngariung meureunnya sadaya. Tah kangge can nyaho Bang emo kumaha. Coba kita apaleun teh akang nanya nih. Jadi isukan we. Kadi deui urang. Isukan nanya. Keun wae lah. Aing geus ngobrol mah akal ge jongjon. Nah, gitu terus ngobrol mah. Genah gitu lah. Kumaha oge. Ngopi. Ya tinggal ya akang oge ditanyain kopi deui ngala ka kopi kieu. Bukan kulieur akang sira apa. Kayak gitu. Yang kopi eta tuh. Langsung ulang nya. Supaya kopi mah lah. Moal ieu kopi heula. Moal. Ieu kopi sadua-dua kieu. Terus dulu ya tuh. Jam 10. Kan maya tuh lah. Ai ge akang geus ngobrol mah meureun. Ai akang da ngobrol na telepon teu puguh ai teu ka dieu mah ai tos ka amprok ieu ngobrol Genah gitu. gitu. Ya meureun nace ka akang nelpon di kumaha-kumaha nya diantos pisan dia kabarna. Siap.